Mangga. Asandi eta di center ka ieu ka alun-alun daun ka gapura. Kunaon ieu gapura bentukna ngilu ka zaman baheula. Nah, gitu meureun. Loba nu bertanya, kunaon di era modern ieu urang Jatireja nyieun gapura nginduk ka zaman baheula zaman karajaan. Tujuanana urang teh inget ka cariosan Bapak Presiden pertama urang Bapak Soekarno, urang teh jangan melupakan jas merah. Naon jas merah teh? Sampai tadi. Jangan melupakan sejarah. Nah, Salut lah. keun urang mah ayeuna walaupun orang di era modern, hayu orang budayakeun, orang teh geus ngabogaan budaya. Ternyata orang Sunda teh, orang Indonesia, satu acana bangsa batur datang ka urang ngajajah, ternyata bangsa orang teh geus mempunyai adat jeung budaya anu hebat. Gitu kan. Ngar pedah meureunan ancur ku ayeuna penjajahan. Tah ayeuna teh lain hayang balik deui ka zaman baheula lain. Tabe pun alim minimalna urang teh ngamumule budaya urang baheula itu. Tah ayeuna mah sakatenan we urang ngabahas sejarah atuh. Sugan aya nu apal sejarah Desa Jatireja tah Bapak Ahmad sesepuh. Coba Bapak Ahmad. Maksudnya apa, Pak? Hah? Apa di mana, Bapak? Jatireja teh lembur anyar. Asli lama di dieu teh arana baheula Jamada. Tah. Desa urang teh baheula mah arana Jamada, lain desa sih baheula mah ngaranna Padukuhan. Anu ayeuna di wilayah ieu tuh, di wilayah timur ti wetan ti alun-alun ieu. Eta baheula lembur sepuh. Kacaritakeun di zaman PNT Belanda tahun 1700-an, tuan Belanda anu nguasai PNT nu ayeuna di Wisma Karya tah kantorna. Urang teh salah satu wilayah PNT. Dan zaman hari teh di tahun 1700 teh kacaritakeun lembur teh tebang aya 5 siki. PNT teh di wilayah urang teh kahiji meureun wilayah pertama wilayah Wesel, kadua Cenah Parigi, katilu Jamada, kaopat Bedeng. Nah, kalima meureun itu tuh naon? Cigugur. Eta teh lembur kolot. Lembur baheula aya di zaman Belanda keneh. Tajat ngar urang Jatireja mah baheula lain Jatireja Jamada. Baheula mah dogong cenah Jadi si tuan-tuan PNT teh lamun rek ngunjungi wilayah perkebunan PNT teh nganggo dogong. Dogong teh sejenis rori. Anu kareta didorong teh geuning aya jalan khusus didorong gitu. Nah, eta teh ayeuna nu jadi combreng teh baheula mah kasebutna teh bedeng. Naon bedeng? Sebab didinya tempat kumpulna mandor-mandor jeung para pegawai PNT. Kulantaran lamun dahar teh dibawakeunana sangu omprengan tah ku bos teh ka ditu. Terus lamun nepi ka waktu dahar sok ditakolan tah omprengan teh. Ompreng di jerona teh lawuhna teh oncom goreng. Jadi compreng tah eta katelah. Jadi lembur compreng. Itu. Eta ecek eta ge. Ta ai Jamada mah cenah Kimada nu ngadirikeun Jamada. Berhubung di zaman Belanda eta lembur mencil teh diujak-ujak wae ku Belanda. Gitulah. Dalam arti bahan baheula mah meureun sok diujak-ujak ku penjahat lah, ku garong, rampok, akhirnya bubar. Parindah ka belah dieu, jadi nyieun lembur ngaran Jatireja eta mah anyar. Nah, gitu. Tadi di palih wetan alun-alun aya oge makam kasepuhan. Makam zaman dulu anu sok dipusti-pusti ku kolot urang baheula. Makam teh baheula disebutna teh makam Malang Dewa, Kuranyen. Ngan hasil penelusuran barudak-barudak ayeuna urang-urang sadaya alhamdulillah tos aya titik terang yen eta teh makam Ki Bagus Kencana putrana Wangsakerta anu aya di Kacepet. Tah ieu teh cenah putrana Wangsakerta Ki Bagus Kencana gitu. Tah ayeuna teh alhamdulillah tos dibuka potensi situs di pemerintah Kabupaten Subang di Dinas Kebudayaan. Nah, alhamdulillah ayeuna sok seueur tawasulan ka ditu.
Malah desa ge ayeuna nuju ngecor jalan menuju ke arah makam tersebut. Ya intinya mah jalan usaha tani ngar mun ka makam eta meureun ayeuna mah rada gampang aksesna. Sakitu panginten.